Welcome to DJ Rizky Irfananda White 69 Project DJ Special Performance White BKR Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng simkuring Ferry Ristiawan jeung Kang masih di Opa 2 hiji ya. Jeung ieu mah sarua 2 hiji kamari mah jeung Opa Andre di satu ya hiji jeung mah. Hiji atuh anu mah. Tuh, ya absen ieu namanya Uih ti Afghanistan. Punten abi perang heula. Gak paham perang wae. Perang sareng ieu, perang sareng hawa nafsu. Oh iya, si Inge salah paham. Ini syuting sesudah adzan maghrib. Jadi bisi dulu tuh puasa atas maghrib ieu mah. Maghrib ieu mah. Cuman tayangna kan sok berang gitunya. Tapi udah ieu terus adzan bieu. Ayo coba. Kan lamun kamari-kamari tah. Saurna jam 12. Iya, sama. Sajan dilanjut karena obrolan ngacapruk selama 30 menit ke depan. Tong hilap, di subscribe, Welcome to di DJ komen. Rizky Irfananda Pak Dos channelnya semakin maju. DJ Special Performance Kayak aya deui filmna White biasa. BKR Production. Filmna Kangen filmna teh. asli. Saurna kamari OPP teh naroskeun, ieu mana episode 4-na cenah. Aduh. Ya kan saya bilang kamari teh ya. Abi mah di Indonesia, ieu kan ke Afghanistan. Terus aya nu ka Walanda. Iya anu kawalanna. Kawan pisan euy ayeuna Seueur anu nyasar. nyasar gitu. Nyasar mencari taeuneun kanggo baju lebaran. Itu ayeuna mah. Anu Indonesia acuh. Nya oh nya ieu teh Kang Mehmet aya nu naroskeun ke kamar teh pipi si tante kumaha kabarna cenah. Si tante oh nya kamu subscribernya anu tos nyimak tante teh aya teh biasa uih Kunaon? jadi bisa uih aja iya tah sana di sana ku abi Janten ieu teh naon namanya teh simbolna mengenang tong mengenang teh gitu mengenang misalkan terus melayang melayang. gitu tak mungkin ayeuna tante teh biasa uih Gitu pegatnya apa enggak ku namina corona. corona mudah-mudahan biasa dipakekeun dipakekeun Gua udah lauk cupang euy aduh. kita kalau dipakekeun teh ulah lobster wae gini nganina seueur Tur lobster ke bulan puasa itu suka gimana itu bisa diselundupkeun anu kapangin si tante mah meureun. Kita sahur gitu kan, au cenah. Kapangin atuh gitu. nama iya ya kangen gitu opa Andre Tuh, dah, ayeuna Opa Andre teh nuju kami nuju ka saur nama kamar teh ka mana? Ka Pakistan gitu saur nama kamar teh. Nuju ngabantosan heula. Mohon. Ngeri. Abi we di Indonesia mah. Kang Ridwan nuju di Belanda itu teh. karena mobil tadi nih kali ini Mobil, gaya euy. Nuju naon eta ka Belanda? Special Performance Jangan milari kopi-kopi dia ini serum naon sana serum Oh. naon. Iyalah, obat lah nya. Ya kamu Kamu disuntik disuntik. tadi. Terus disuntik. Abi abi mah alim Alim. disuntik. Ah, bener. Biasa nyuntik. Biasa nyuntik abi mah punten alim disuntik mah boro-boro disuntik. Teu paham ieu mah. Euy. Ya gitu tah ayeuna nya sasi Ramadan ieu. Mohon. Alhamdulillah opa teh tiasa ieu studio ya studio per
mudah-mudahan ieu nya kayak kabantosan deui nya. Kabantosan kumaha? Dibantosan ku subscribe. Jadi engke dieu teh seueur. Nu paling utama mun sering nge-subscribe eta teh teh aya ningan. Aya naon kan? Silver buton teh ningan. Aduh. Eta enjoy pisan eta mah pokona mah. Sabari ngopi. Aya Atas bottom buka. silver komo lamun tos di ka diamond. Walah, Moga-moga. tos eta mah giveaway-na ge tiap hari. Nah, Insyaallah lah tah. Punten abi ye misalnya ieu. isian serum kamu disebut. Nah, orang Indonesia mah kebanyakannya dibalik gitu. Yang berbentuk cairan anu kuduna mungkin jadi vaksinnya jadi naon. Jadi alternatif aya mah bisa oge dipake ieu nge-vape gitu tah. Oh nya, Mendingan gitu aya mah Oh. daripada disuntikan. bener Ya, nya. mending di-vapekeun aya mah. Moal nyeri ongkoh, Mau nyeri ongkos. sesak heueuh. Nah, paling ngadinya resiko. Aduh, gitulah nya. Ya mau kalau di vaksin. Nah, ini dina sasi Ramadan. Seueur geuningannya ayeuna jadi anu itu tadi nanti usaha, jadi usaha di jalan gitu Wah, seueur dadakan gitu tuh. nya. Jadi pembawa berkah teh beres. Eta bisa. Katambi ayeuna kan walaupun copit, tapi dah nu ngaranna jalmi teh nya beureun percayalah ka Gusti Allah lah. Dagang mah dah dagang. Corona mah nya corona we mangke. Nah, Tapi dah alhamdulillah ningan lancar. lancar loh anu dagang uihna ngagemol. Oh, Anu nu meser komo ngagemol oh. mama. Jadi- gitu sih. Nya, jadi siga nama meureun siga politik teh ya meureun nya. Dan yang corona ningan bergumul ningan aman dia mah. Aman, alhamdulillah abi kita di ngalangkung dah. Eta jalmi Allah ngagimbung teh berkumpul sukaria mencari nu namina bukanya Ke buka saum. kamat. Kita mah abi ka studio ieu Berapa jam? berangkat di jam 7 anjing Aduh. bayangkeun. Oh, di Afghanistan. Di jam Jauh. 7 anjing dugi-dugi alhamdulillah tah. Tos tiasa. Jo imsak langsung ka dieu. Imsak langsung Nepi ka dieu. buka. Nepi buka. Hebat. Aneh mata. Teu paham. Aku mah teh. Ari Ari perbedaanna ieu baheula bukber naon cenah namanya teh. Ngabuburit. Ngabuburit baheula jeung ayeuna enakan mana? enak. Ai cek sahur saya mah enakan baheula euy. Jauh aduh perbedaannya Beda pisannya. beda pisan ya. Baheula mau karasa puasa pertama, puasa kedua tuh karasa. Nah, puasa katilu mah teuing puasa teuing Pengalaman pribadi ya. nya kitu maksudna teh. Gitu dah. Wah tuh jauh tuh aya mah kerusung. Ieu dimonitoring atuh urang teh. Ku pamarentah mun ngariung-ngariung dibubarkeun. Nah, Baheula mah, pisannya. wah, bebas. Jeung baheula mah enakeun teh namun tina ngumpul teh bener-bener ngumpul. Ayeuna mah ongko cerita-cerita bukber. Tapi pas geus ngumpul masing-masing nyawa HP. Apa itu yang dinamakan ngumpul? Apa itu yang dinamakan bukber? Ada kita mah geus di imah nya. Nah, eta pisan. Di imah. Terus. Video call gitu cenah cek aya nama kan. Digital karotak dina HP teh laliti Heeh. gini. Geus kitu ini. Naon teh kuring ya naon? Daring. Eta anu penyakit daring. Aduh, Daring. daring duriat kuring. Aduh. Ya ayeuna gitunya bukber. Geus asup ka tempat-tempat bukber. Di tanah ani silang kabeh. Meh naon cenah? Meh naon atuh geus di lalu aja namanya. Merawat semak atuh. Puguh di luar. Enjoy. Enjoy. Sama mah teu di silangan ya. Kita kalau di silangan ngariung. Ayeuna dibatas waktu. Mun teh dibubarkeun atuh meureun karek nepi dieu. Ruangan teh tuh karek nepi karongkongan. Dibubarkeun. Dibubarkeun mun batas bener ayeuna. Beda pisan atuh. Timbal baheula mah atuh aya aturan motoran di jam 4 lah, di jam 4. Keur bensin ge murah keneh dinya. Bensin di masih kena bisa
kotor dina aqua baheula. Gitu kasarna gitu sok baheula. Lain sugan teh basically bisa meuli saset baheula mah. Bisa baheula ge ieu oli sampingna saset. Oh, bener. Ieu dieukeun baheula mah. Welcome to Tapi nya ayeuna ai rame nama kudu dagang sarua baheula ge ramena kudu dagang. Kan karunana gitu. Mariung Bubarkeun. da atuh nu dagang ge was-was. Nya atuh sieun. Tulang cilung. Ayeuna posisi misalkan mahna keur rame, kan pasti loba nu ngantri. Nah, Sieun da, aduh ieu kumaha. pasti eta. Nya ieu duiteun tapi sin polisi nya. Coba ayeuna mah kamari cenah aya razia, lamun teu make masker langsung denda 250.000. Tibatan denda 250.000. Cek saya mah mending kena bayar duit teu make masker, nanti tah meuli masker. Eta Gitu. Daripada anak keur mah kieu kumaha lamun misalkeun anu teu make masker teh pemulung. Nah, Keur mah teu boga duit Iya. ditambah denda 2,5. ieu Pan pemulung. Pemulung cinta. Ieu mah baheulana gitu. aduh. Maksudna teh. Eta kumaha? Keur mulung kieu, mau boga masker, enggak boga masker cenah. Denda 250.000. Beuki ngahulang itu. Artinya cacak-cacak boga duit ka 200. Geus boga jelema teh keur mulungan. Mencari sebongkah berlian cek grup band teh mah geuninnya. Grup band naon dina teh ila gitu. Gila. Ali-ali gitu geuningan. Ya gram. Ayeuna Aduh. anu licak ka jelema nya puntenna licak ka jelema anu teu ngarti. Jog di denda. Bisa berenang. Boro-boro 200.000 baru manggih dahar ayeuna isuk ge teuing. Teuing tah kitu. Ayeuna mah anu. Dingker bulan puasa kieu mah tuh lain neangan nu teu make masker. Teangan mah nu kalaparan. Eta teh teangan mah. Lain neangan teh nu culung-culung neangan nu teu make masker. Oh, masker. Teangan mah nu sisi jalan nya anu teu tuang. Tadi abi ke di jalan ujung ngantosan rencangan mun Bangan cenah. pelanggan tinggal aya pemulung anjing teh nya meureunnya biasalah pernah cari kitu nya pernah mere hate detik mah hayang mere tapi aduh cek ciri kitu nya kumaha kitu tahnya para OPP kudu seueur bersyukur lah Nah, OPP dangukeun ya. saya bersyukur tah tandingan nu di jalan tandingan kumaha gitu nya petan nu debu mah misalkan aduh ieu dengan teh sakur sampai bikin sanggup ge alhamdulillah itu ge nya Bayangkeun eta nu di sisi jalan ge sok kumaha di sisi jalan. cantang tuh eta menang tuang namun tadi dibere bingkisan mah Nya. tuh ka eta So, so kabeh ge manggih ayeuna isuk Ah. momen diheung gitu. pertama eta make masker di denda aduh Aduh. lalu Ah, mun kamu nggak pakai masker sok bolosor tah kanggo masker tah ieu keur tuang eta eta mah panutan mah panutan lain ayeuna kieu cenah ayeuna seueurnya anu janten oknum aya kamari kitu katangkep cenah kan si bantuan aya aya oknumna tah si bantuan ieu teh nya lagi-lagi dikorupsi an Bandung Barat sanes duka da eta nama sigana mah kitu nya eta mah tos rame di dieu si AA eta teh tah eta teh sareng putrana ya Allah saur nama lain saur nama ada emang saya mah nama saya mah bacana berita nya ari bacana berita mah berarti tos dipublikasikan Ya. beureun tos para terang eta mah atau true story tos eta true mah. story tos real Nah, disebatkeun ge eta mah teu naon da eta mah emang geus ku pamarentah ge geus disebutkeun Nah. di berita yang cenah emang geus benang terbukti. geus benang di si paingan saya kan justru saya malah suudon ka RT dan RW ah iya tukang suudon teh gini kapan ge di dieu suudon teh jerona aya isianeun suuk 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 eta aduh sugan teh kurang gercep gitunya kurang terapti kurang lincah si horeng teh emang digituun atau ecreg dari hulu dari hulu ke hilir dah saya ngadu nyalahkeun hilir da Ah. sugan teh hilirna kurang huluna ternyata huluna teh geo blok huluna tah namanya
gitu mendingan maksudnya teh eker kemanusiaan oge masih kene tidak amanah. Nah eta gajina kurang gitu. Mun kurang mah ngomong ya. Sarua orangnya kurang. Sarua kurang. Ya bener gitu nya. Ini kieu maksudnya kieu untuk kemanusiaan bisa disepelekan gitu kan. Berarti kan eta mah ke pribadinya. Apalagi buat orang-orang di bawah mereka. Tah, Dianggap naon atuh. tunggu mah teuing. Gitu mah. Maka kayak nama bener Ramadan teh. Ya kenapa Ramadan itu berulang-ulang? Karena ya itu untuk mengingatkan manusia mungkin gitu kan. Kalau manusia itu ingat. Ya lamun teu eling mah nya mah sarua meureun juga ngorupsi eta nya. Ya tapi untuk KBH oge nya. KBO. Mugia OPP nu di bumi mah teu lah insyaallah nya. Ya insyaallah. Di bumi ieu sanes bumi itu. Ya, jantan percaya Punten. barager talah membarager teh ulah hilap, ulah sina hawuk wae eta kudu beureum. Tibalik, ulah sina beureum wae kudu hawuk. Dipencet tombol subscribe-na, Oke di share, di like, oke di komen. Kan ada enak ya banyak komenan oke. Ya. Justru ke kitanya bakal menjadikan kritik positif. Nah, Saya kurang, naon gitu kan. iya. Mah Dan hiji deui saya dek ingetkeun ya. Engke sore Persib Bandung main. Anu teu acan ngiringan giveaway, sok gerak komen di Instagramna Opa 2 hiji official. Didinya caption sareng contohna tos aya tertera. oh atas terserah. Ngiringan teh? Abi ngiringan Oh. atuh abi ge. Kru wae ngiringan. Nah. Ya aku Anda tidak. Ayo. Pilih skor, tebak skor berapa? Anu bener menang voucher Menang voucher ayeuna mah. keur nonton alhamdulillah, sabulaneun. teh. Di mana cenah voucherna Kang? Di salah satu aplikasi di Play Store. Play Store cenah. Film luar negeri aya. Aya. Film iya cenah. Film barat, Oh, film barat. action. Oh, film action. Film action. Sanes 20 hiji plus. Sanes Oh, film sanes. action, Film action. kartun, Kartun. sepak bola. Lah, sepak bola. Bisa dinikmati secara gratis dan berlangganan selama 1 bulan full. 1 bulan. Full. Tahun meser iya voucher, isinya 100.000 voucher teh. Upami meser isi ulang kedah 120.000. Mun meser. Ieu mah bisa ukur komen unggul, Komen. follow, jeung subscribe. Nah, oge di share kan sanes. Kengeng ieu tah. Kengeng ieu tah. Kan 5 siki dibagikeun sok. Nah, Heula-heula. Apa heula-heula. Sok. Kumaha Gitu tah? tah. Lamun butuh tos aya giveaway ge mah kada nama subscribe terus. Iya. Ieu mah Komen. teu heureuy itu. Seueur Oh. tuh. Nah, iya 5 kangkong ke 5 5. pemenang pertama. Tuh, alhamdulillah aya mah Iya ya kayaknya eta. Alhamdulillah yang beginian Opa 2 hiji teh lambat launnya. Laun lambat. Tinggal ieu teh pencapaian subscribe. Nah, dibantu oge. Bantosan. Apa pokok di follow tas si Instagram teh. Boh Instagram Opa 2 hiji, boh Instagram kami tah. Sarua deh follow. Sami. Udah di follow oge atuh. Gitu. Nih rada semangat gitu ieu teh. Itu naon ieu teh? Engke mah eta teh siga ieu muncul urang merokok tapi digaringkeun. Jadi abina tiasa ngopi gitu. Yang ngarokok mah terus henteu. Oh henteu. Henteu atuh jadi henteu teh. Gitu tah ieu namanya balik deui maksudna ka Ramadannya. Kadang kieu teh urang teh kadang rek buka teh jadi silau mata teh. Silau kunaon? Silau karena banyak nu dagang. Oh. Saking ku hayang ieu Hmm. hayang comot. Hmm. Ayam cireng, Comot. comot, mayar henteu. Alah ya saha eta? Pengalaman deui wae mah. Eta maksudnya. Jadi orang tuh jadi gelap mata. Ngeus kakumpul di rumah. Kan saukur minum teh manis geus diantepkeun. Eta teh kan namanya kan mau banjir jadi Mujibar. Mubazir. Jadi
pada gitu menikahnya di PSR bagikan langsungnya kudu nama gitu. kan tadi pemulung teh Nah, anu pemulung. abi geus sami butuhkeun lain da tadi ge abi geus suka trek dibere gitu euy gang sisi jalan kieu bermelo geus beungeut watir tadi kan dilewat euy trek dibere Kemudian mau motor nih, jadi itu kodaman gigirana nyekel HP udah mau HP, ulah ketinggalan mau motor, gitu. Siapa tuh dibuka kalau bere saya teh langsung pasang badan tadi kan tadi bere juga trek dibere diliwat teh aduh ya tapi mah tenan naon sih ngatain aja abi mau misalkan di pasian KB gitu nya nyake KB ke bade di bawah wih gitu panas di tungguan gitu. Kayak Nama ayah usum caption yang gitu. Panik nggak? naon sih teh Iya kan gitu. Panik nggak? Ya panik lah. ada teh naon Teuing abi teu ngerti eta teh. bocil Bocil biasa. paling Dari urang mah begitu kan. Ayeuna jadi semakin ka dieu teh semakin viral Aing panikna naon? anu kitu dipiralkeun nya mun dipiralkeun mah sholawat Aya kamari ge anu nyanyi sholawat eureun anu teh istri katinggalina teh di kacamata geuningan. iya viralna elehnya Oh eleh atuh tong viralna. padahal teuing viral viral deui Pilar deui eleh itu saking nuina jadi balelo itu. Baheula emang viral naik nah viral deui nu gorengna. aduh parah make parahu Gitu deh jadi sahanu apalnya. Mata emang Ramadan berulang kali teh gitu. Abi teh ningalna YouTube tahun 2030 Ramadan bakal 2 kali ini. Nanti aku kumaha sih? Emang aya gitu tinu Al-Qur'ana atau fak? Wah, meureun kieu mata kedua kali teh ngaganti anu ayeuna meureun. Hehe. Kan ayeuna mah Kana seueuh dibaca gitu. aya teh puasa tahun kamari corona keur meumeujeuna tahun itu. Weuh nu kaluar ieu mah. Higa loba zombie nu nya. Pajer kemana loba zombie nu. Ayeuna ieu. Ayeuna teh deui berarti. Ini kan geus dua lebaran. Tambaheun ke dihijikeun 2020. Bisa gitu we. Di kodo gitu. Nah, ayeuna ieu. Ngabahas engke meureun lebaran, deung aya salat Id. Biheung teu. Nya kapungkur wae nu dek salat itu didata si pendaftar. Rek salat didata. Asyaallah. Ieu cenah kudu umur sekian. Geus kitu teh kudu make masker. Kudu mawa hand sanitizer tejer. Suasana Rek salat eta teh urang rek salat anu ngan aya 2 tahun sakali. Idul Fitri jeung Idul Adha. Ayeuna ku geus si gara-gara eta ting corona bener. Corona bener mah emang aya. Aya sih. Cuman penyebaran nanti kan ting dipolitikeun, ting dikumahakeun. Nah tuh. Ya insyaallah lah warga di lembur mah. Justru kemarin lu beunangkeun nu tara berkerumun beunang sok anehna kumaha eta bingung. Anu sising di imah Beunang ieu mah kieu tatangi abi yang kan dagang. Beunang. Tuh sakitu cicing di imah teh kan dagang di imah. Nya beunang eta teh teu berkumpul. eta ningan tokoh masyarakat ningan. Itu beunang we. Padahal kan manehna kan cenah manehna naon teh. Oh nya rajin lah gitunya. Menjaga kesehatan, tidak berkerumun, memakai masker. Tapi ningan beunang. Kan bingung urang teh. Aya urang gitunya nu di jalanan on the street gitunya. Gaya Gaya on the street gitu. Gaya padahal dengan duit. Gitu kieu dengan alhamdulillah dijauhkeun tina kitu teh lah. Nuhun ka para subscriber oge pemirsa Opa 2 hiji official. Nuhun ananya urang teh selama ieu terus berkarya gitu meskipun misalkan di-upload yo. Opa P heula, terus Opa Andre heula. Lain mah geuningan teh masih bisa berkarya. Aya we. Aya wae. Nang kege Opa ge saat lebaran program teh. Wah,
ngomong ke aya nu di nanti giveaway rada gede. Iraha eta pantengin terus Instagramna Opa 2 hiji. Instagramnya bakal aya info-info seputar Opa 2 hiji. Boh tinu seriusna, boh tinu heureuyna, tapi loba mah heureuy. Heuh atuh. Urang mah heureuy. Dan serius mah politik. Ah, Tapi politik. politiknya ada mah baru heureuy ya. Panu heureuy. Kacau. Parah make U. Nah, nama oke cenah aya katambihan namina teh. Ieu baceplos. Naon cenah teh baca plos teh? Banyolan ceplas-ceplos. Aduh. Seueur pisan. Beki loba segmen ti Opa 2 hiji. Geus karek kamarin nu anyar OPA obrolan Persib aing. Aina anyar deui baca plos. Ah, Siga kumaha? Tunggu aja. Tunggu Pokona aja. mah surprise nya. oh, surpriser pisan eta mah. Ada edan-edan lah pokona mah. Kalau mah kieu. Kan saking banyaknya YouTuber, nah orang tuh berarti kan berpola pikir lebih kreatif. Ayeuna kieu Kang. Nya artis-artis oge anu Selera ka dieu. kan ieu. Itu tahu orang ya bukannya nggak mau kalah, cuma Nah. kan punya pemikiran mungkin Berbeda. nah Kita mungkin aja kita walaupun mereka udah lebih pertama terjun ke dunia entertainment, kita baru pertama baru ya sekarang sahanya pemikirannya nyoho atuh halus kene batur halus kan di manehanana. di mana nanya aduh jam terbangna beda tuh. Tapi anu ku abi kealamannya gitu sabenerna mah nya sarua juga Opa 2 hiji kieu cuman meureun hari itu mah lebih ke relasi. Yang biasa aya lah. hiji deui nu kitu mah geus aya nu ngatur. Urang mah langsung tina hate teu kudu aya nu ngatur. Eueuh skrip eueuh nya. Skrip. Buat kemarin nyin film wae skrip. Film aja ke mana? Sudah pakai ini dong, atuh. Memorinya sudah di sini. Ya baheula oge. Pun tanya sambil bari ya ieu mah santai we. Santai. Baheula oge. Alif heula cenah saur ustad mah. Alif batasan deui baheula. Baheula oge kieu Dulu. dulu punya Benyamin Sueb almarhum itu tuh di luar skrip Tuh. skrip sinetron. Tapi bagus ya. Jadi legend Bukan bagus lagi. Benyamin. eta tuh. Bahkan anu basa kamari tahun kamari saha anu artis teh gini Anu di musik anu di reboundkeun. Heeh, Oh, almarhum oge. almarhum eta ge di luar skrip. Oh, ieu almarhum Olga Saputra. Mohon Di luar almarhum. skrip eta tuh. Nah, eta teh kepat kumaha nya ship lah. Jadi emang jauh tinu skripnya ka mana karep. Oh, jauh. Kieu pisan. Eta bagus. Yang mudah mungkin kieu bacaan itu mungkin sebagian besar adalah panduan. Nah, Nah, tergantung kita yang Menjalaninya. menjalani itu eta mah. jadi intinya meureunnya cek skrip teh KB. Nah, orangnya emang jauh mah KB, cuman pakai pikiran orang masing-masing teh. Oh, itu kalau ayeuna musim teh nya musim YouTube, musim subscribernya meureun channel-channel urang bebas. Pemikiran-pemikiran orang bebas. Cuman masih dalam konten positif. Gitu. Banyak ayeuna rapper-rapper Indonesia menggunakan YouTube. Seberapa ratus ribu kan subscribernya. Bahasa anu ieu kalaluar. Tapi anu kieu lain nu bahasa bahasana teh kalaluar segala rupa teh. bahasa anu tit tit. Tapi disukai. Nah. Gitu. Berarti kan berarti positif kan. Positif. Jadi mereka itu hanya untuk menghibur. Nah, sami Iya. Opa 2 hijau Iya. menghibur. Jadi tidak ada maksud untuk memojokkan ataupun menindas atau apa, kita mah dakeureuy lah. Nah, Da ieu mah ngaranna kan Opa 2 hiji podcast ngacapruk. Kamana we? Obrolan santai. Kamu ayeuna geus buka puasa aduh Aduh, santai. santai pisan. Tuh ningali Ayeuna mah vaksin ge anu dijieun liquid. vaksin Ayeuna mah tepak pilpisin ada. nah vaksin.
ayeuna wae vaksin teh seueur nu paribut. Perebut Maksudnya seueur anu memperebutkan gitu. anu sayana atau segala vaksin. Segala vaksin. Itu jadi teh lieur kan. Soalna naon balik deui Kak. Dikuruluk tah. Jadi kan kieu mode kieu aduh ieu abi gaduh perencanaan. Vaksinna tina bahanna tina ieu ke sabaraha totalna sekian. Kita masuk deh nu lain. Tos teh abi. Abi gaduh ieu cek. Sabaraha sekian miliar. Oh iya lebih murah. Babekeun kan dia. Tidak paham ganingannya dunia teh. Aduh. Sok atuh bayangkeun kieu. Kanggo subscriber anu nonton Oka 2 hiji, misalkan kieu kan. Masker anu dianggo ku abi nya. Ya. Hijina Rp2.000 2.000 di pabrik. di pabrik. Bayangkeun tina pemesanan 50.000 pieces. Wah, itu kayak itu. Nah, sabaraha dalam jumlah sehari Anjir. kali sebulan. Wadidaw. Nah, itu kieu deui wae tah. Mantapnya ima-ima. Model sharing we Opa 2 hiji kan Iya. tempat sharing. Siapa tahu ada yang belum tahu, wah bener oge. Cenah. Gitu. Makanya menyikapi segala sesuatu harus pakai ini. Kesan. Lamun bahasa bahasa Sunda bahasa Belanda. Belanda nama utek. Kamu itu harus punya Nah. bulu uduk. Pakai utek ieu Opa Andri sigana nonton ieu apalan utek Oh. geura. Apalun atau pasti. Tong sari. Kita kumaha OPP ieu eta buka OPP teh cenah. Mun teh can di taros atau suara itu nunjuk ngopi itu. Kan kamera cicing biasanya kayak gituan ungek-ungek kan. Terfokus. Ah, dengan itu tos 30 menit dengan yang ngobrol teh aduh. Mun sanesna kirang sono atuh kumaha. Tapi da waktosna mung 30 menit ieu teh. Gitu. Tah ya mungkin aya anjing pageto selama bulan puasa mah insyaallah aya terus upload tiap hari. Insyaallah. Boh duaan, boh nyalira pokokna mah aya. Iya, ini syukur-syukur tiasa tiluan kayaknya. Syukur kumplitnya. Komplit. Kayak da ieu soalna Pokokna nuju nyararaba. Nyan, Nuju nuju mencari jarau sebuah kebahagiaan gitu. gitu tah. Minasa sisian. Tah ulah hilapnya ka para OPP di subscribe, Di like, di komen, oke di share. nah, supados channel makin maju. Film ke bakal aya deui setelah lebaran insyaallah. Insyaallah. Insyaallah stok nage ya tuh. Mun. Oke mah insyaallah bakal aya Opa 2 hiji di movie. Wah, wah. Walaupun teu lilanya ngasa ukur misalkan 30 menit insyaallah aya anu lebih menghibur lebih bodor. Aya anu lebih ieu teh gini sih dina TV-TV teh naon lebih FFFF gitu. Oh. Nah, insyaallah nya. lebih ieu deui. Nah, itu. Tah nya mungkin cukup sakieu wae obrolan ti Kang Ferry sareng Kang Omet. Jangan lupa jaga kesehatan, protokol kesehatannya tetap dijaga, memakai masker, menjaga jarak, memakai hand sanitizer, oke mencuci tangan. Mantap. Dan jangan lupa di subscribe ya Omat tetap malah pokoknya namanya. Di subscribe, Nah, di iya. like, di share, Di komen pokoknya gitu mah. tanya. Ya. Oke, cukup segitu wae ti kami. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.